Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Dina lowongan ayeuna urang bakal ngabahas ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Tujuanana dipiharep tiasa hidup tiasa wanoh kana naon disebut tradisi Sunda, unsur-unsur bahasa anu dina aya dina tradisi Sunda, rangkai karanganana, teras wanoh kana tradisi-tradisi Sunda nu aya di masyarakat. Istilah tradisi bahasa Inggrisna nyaeta tradition, bahasa Latin traditio, artina diteruskeun. Anu artina adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun, anu masih keneh dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat. Tradisi geus jadi kebiasaan masyarakat jeung bagian tina kahirupan kelompokna. Tah pikeun ngamumule tradisi dilaksanakeun ku cara diwariskeun ti kolot ka anakna. Tatalepa boh ku cara lisan, kalakuan boh ku cara tinulis. Tradisi teh kaasup kana ulikan folklor. Ari istilah folklor teh asalna tina bahasa Inggrisna folklore. Asalna tina kecapok anu hartina kumpulan atawa gundukan. Jeung lor anu hartina jadi. Jeung lor anu hartina tradisi. Jadi folklor teh mangrupa sebagian kebudayaan anu diwariskeun kalawan turun-tumurun ku cara lisan. Ku kituna disebut oge tradisi lisan. Tah, ciri-ciri tradisi Sunda hiji dilaksanakeunana maneuh boh waktuna boh peristiwana. Jadi tetep tempatna waktuna disamakeun di dinya. Nu kadua biasana kapanggih di hiji kelompok atau komunitas masyarakat anu tangtu. Anu kadua kabiasaan atau adat anu geus dilaksanakeun turun-tumurun ti generasi ka generasi dina waktu anu lila. Tujuanana maneuh teu robah-robah ti zaman baheula nepi ka ayeunana. Patali jeung kapercayaan oge hiji golongan masyarakat aya nu hubungan jeung religi, peristiwa penting, siklus hirup. Eta ciri-ciri tradisi Sunda. Jenis-jenis tradisi anu aya patalina jeung adat. Tradisi anu patalina jeung kajadian anu penting atau patali jeung peristiwa alam. Tradisi anu patalina jeung religi, tradisi anu patali jeung siklus kahirupan. Jadi jenis tradisi teh aya 4 anu tradisi jeung patali jeung adat, anu patalina jeung peristiwa alam, anu patalina jeung religi jeung siklus hirup. Tradisi anu patalina jeung siklus hirup, daur hirup, timimiti tradisi 7 bulan. Jadi ibu hamil keur narika 7 bulan sok aya diayakeun tradisi 7 bulanan. Prak-prakanana, cara-carana eta geus tangtu ditentukeun ku masyarakat di eta tempat. Anu kadua nyaeta tradisi ekahan. Jadi saentos lahiran sok aya tradisi ekahan nalika 7 poe atanapi biasana aya nu oge 40 poe. Si orok di ekahan, terus si orok oge anu disebut turun taneuh atanapi nurunkeun. Si orok ditincakeun kana taneuh eta prak-prakanana tiap daerah, tiap tempat ngagaduhan tradisi masing-masing. Siklus hirup oge aya nu disebut sunatan. Nalika entos manjing umur atanapi dianggap umurna geus cukup, si budak nu tadi lahiran teh di sunatan. Siklus hirup saterusna nyaeta kawinan. Nalika jalma geus cukup umur pikeun ngabangun rumah tangga di dinya aya diayakeun tradisi kawinan. Aya nu ngabesan, aya ngebruk, aya mulang angeun. Dina tradisi kawinan seueur pisan tradisi Sunda anu tiasa diguar. Oke, kapayuna tiasa dipraktekkeun. Nu katilu nyaeta anu saterasna nyaeta siklus hirup jalma anu moal bisa dihilangkeun nyaeta maot. Dina tradisi maot eta nyaeta aya 3na, 7na, 40 poena, 100 poena, mendak atanapi tahunan. Eta siklus tradisi patalina jeung siklus daur hirup. Lamun aya nu hubunganna jeung religi, tradisi anu hubungan jeung religi keagamaan biasana nyampak dina agama-agama sajen oge. Dina Islam aya waktu nu tangtu dipepeling nyaeta biasana aya acara muharaman, muludan, saparan, rajaban, ramadonan, rayagungan eta aya hubunganna jeung tradisi keagamaan. Aya oge aya nu hubunganna jeung tradisi kampung, komunitas kampung, patali jeung adat kabiasaanana. Aya di Baduy, di Pulau Cangkuang, bisana eta aya kampung-kampung adat anu geus matok atanapi boga adat anu teu bisa dirobah. Tos ti karuhuna turun-tumurunna siga kitu teu tiasa dirobah deui. Tradisi nu aya patalina jeung kajadian alam ieu sipatna
sawaktu-waktu gumantung karena keayaan anu penting. Biasanya di urang aya tradisi metik, lamun urang rek panen, urang biasanya sok ngayakeun acara tradisi ka sawah mawa sangu koneng tumpeng jeung bakakak. Tah eta engke ka sawah eta tradisi metik pi isukeunana rek panen di urang aya di daerah Bojongmangu. Nah, bentuk tradisina aya bentuk simbolisasi perlambang, aya upacara ritual seremonina, aya hukum aturan pacanduan atawa kapamalianana. Eta bentuk tradisina. Upacara ritual seremoni contohna seren taun, di Cigugur Kuningan, kawinan, 7 bulanan, ngabesan, eta seremoni. Aya oge anu simbolis atanapi perlambang, contohna lambang kupat dina poenan lebaran, jimat tolak bala anu dipasang di luhureun panto. Biasana ieu dina Rebo Wakasan. Imah di Kampung Pulo nu jumlahna 6 suhunan ditambah hiji masjid. Aya oge hukum aturan pacaduan atawa kapamalian. Eta kapacaduan kapamalian di leuweung di Kampung Dukuh teu meunang nabeuh goong lamun di Kampung Dukuh mah ulah aya di Kampung Pulo jeung di Cangkuang. Pikeun mika paham kana hiji tradisi Sunda, urang oge bisa nanya di mana ayana, iraha dilaksanakeunana, naon tujuanana, saha bae anu miluanana, kumaha prak-prakanana. Eta pikeun mika paham hiji tradisi Sunda anu aya di urang. Jadi tradisi teh rakat patalina jeung kepercayaan hiji masyarakat turun tumurun. Terus henteu rea karangan dina tradisi karangan padaran teh aya bahasan atau padaran ditulis dina medar hiji pasoalan nu masar kana fakta-fakta nu kapanggih boh dina hasil panalungtikan boh dina pangalaman sorangan tangtuna aya pangawaruh anu mika nyaho anu anyar sutur seueur manfaatna kanggo anu maca. Karangan padaran oge mangrupa karangan atau wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek kumaha proses tujuanana jeung gunana. Bahasa ngeunaan tradisi Sunda oge medar ngeunaan unak-anik tradisi di masyarakat Sunda kayaning adat istiadat ritual budaya atikan paskasaban jeung saliyana. Tah dina wangun tulisanana padaran tradisi oge tiasa dina bentuk argumentasi, tiasa dina bentuk deskripsi, narasi atanapi eksposisi. Argumentasi mah nyaeta eusina ngajentrekeun nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alasan anu kuat. Lamun deskripsi ngagambarkeun objek, tempat atawa kajadian secara jente ka pamaca. Lamun narasi tulisan nyaritakeun langsung hiji kajadian ti mangsa ka mangsa, aya runtuyanana. Lamun eksposisi mah ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanana jeung gunana. Tah, teknik nu dipake dina nulis karangan padaran aya teknik identifikasi, teknik klasifikasi, teknik definisi, teknik ilustrasi, teknik proses. Terus dina ngarangkai karanganana oge aya bagian bubuka, aya alasan milih topik, pentingna jejer, legana pedaran, watesan, masalah nu dipedar oge tujuanana. Nu kadua bagian eusi, nu katilu bagian panutup. Eta anu dina rangkaian atawa prak-prakan umun urang medar ngeunaan tradisi. Sawatara cara dilaksanakeun lamun nyieun karangan padaran nya hiji netepkeun pasoalan anu prakan rek ditulis, ngumpulkeun bahan heula, mikiran pijululeun, nyusun rangkai karangan, musurkeun karangan, mariksa deui karangan. Terus didamelkeun infografikna, alamun infografik teh nyata gambar visual anu ngandung informasi ilmu pangaruh atawa adat ngeunaan hiji perkara nu dek dipidangkeun. Media grafisna, media grafis teh biasana media foto, gambar, peta konsep atawa desain visual. Eta ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Seueur tradisi-tradisi nu aya di urang tiasa diguar, tiasa digali leuwih seueur deui. Ieu contoh infografik 7 bulanan. Pancen mandirina nyaeta jieun karangan bahasan jejer atawa temana ngeunaan tradisi samemeh prak ngarang susun heula rangkai karanganana eta karangan teh judulna sing alus sangkan pikajieun penuh rek maca sakitu panginten materi ngeunaan pedaran tradisi mudah-mudahan aya manfaatna hapunten anu kasuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.